Teman-teman, ayo sini kumpul. Filmnya udah mau mulai. Ayo kumpul. Tujukeun heula marana gadis. Siap mah. Selamat menyaksikan. Nikmat banget, Bon. Saya kopi, Bon. Geus lah. Kan kopi naon saya tak? Kopi susu lah. Aing mah tara ngopi naon dia, apa kopi hidung, anti, kopi susu. Wah, ini ngopi pakai es aya yawa, bae mah panas atuh Erna. Seger banget, Bon, ya Allah. Cantik banget. Hmm. Geuleuh ih. Heueuh, eta baju saya mending kurombeng. Iya. Jadi kenapa baju aing mah tuh halus kene kan? Rapih kene. Lah aing mah dipake wae Erna, emang bisa diteuneun jeung naon baju. Nek anakan moal, aing pake terus lah, aing dikeuretan eta tegaul, aing dikeuretan. Tegol dikerutan. Ese mah meuli baju jeung naon sih teu Ya dipake? jadi dipake lah. Meuli bareng. Kan yang boga loba jadi dipake. Anu ieu dipake po ieu jeung ieu gitu teh ya. Kana mah teu bawa jeung meuli deui teh. Ani inget ka Mas Hati ih. Hah? Inget ka Mas Hati. Sati. Ucak nama sia doang. Aing saro meureunang. Tapi alhamdulillahnya ramenya. Maksudnya teh loba nu doakeun udah datang sih kita. Kan sasi. Tunggu sia. Goblok. Heueuh nya. Oh, udah nyangka banget nya, ujung juga stiluna wae karya kamari. Kemarin tiluna teh. Heueuh, pokona geus karasa we Bon, geus teu nyangka nah. Heueuh sih, mana ge masa teh mah geus kaolah cuman kan teh nyangka teh ya, bakal eueuh teh ya. Siapa naon jeung Mas Hati mau itu jeung tahlil. Paling beas. Beas mah geus lumrah lah. Geus sarua mah beas. Ya paling meureun bihun do gabus karena itu teh ya. Terus jeung mantuan hesana. Aing meuli bolu wae asa icep teh meuli bolu. Sok 100 mah 100 eta mah. 100 bok. Oh lah. Kan mah ti awal kahiji tahlil ketika tiluna keur beuting rame ka ditujuna coba hayo. Alhamdulillah nya sakitu Tapi mah. Allah. Ya wajar lah orang antah yang lagi loba. Untung sih gak loba duitna. Amin. Kok amin. Terus kan loba nu ngamplok kan nya. Heeh. Erna. Naon? Disana sih kasih gandi. Ya astagfirullahaladzim, masa begitu? Mana sih majikan mah teh di acan. Ingat kuburan Mas Sati beureum Ya kita mah masati lain si Ya Meli. ngahargaan kok kalau tidak Kan si Meli mah can pahe meureun. Can pae. Sama Sama pae. Terus deketan ku si Erna sahabat. Pulau sama mancing-mancing lain aing di pamajing Boga sokan. duit, kayak saya boga itu, Kita boga adis. Kita aing nguruskeun si gadisnya. Cek mah orok banget diurusin, gede yang beureun. Aing asa kurakapkeun ini sate hirup we nguruskeun si gadis mending bung peper-peper nya sorangan. Kan didukung aja bu. Dicarek nang mau ngadukung bang. Oke lah, teh enak. Di. Can 40. Kok sejendil sih? Ya tuh gak orang ngomong. Saya perasa apa si Gandhi? Hah? Emang perasaannya? Ya saya mau geus. Pulang apa sih Gandhi? Pulang apa sih Gandhi geus anu lain wae. Pasti Gandhi carek nama. Tarik mempersatukan banget. Ai si Kokom ka mana nya? Ti kamari teh ka tempat ti sambarang si Sati maot asana teh ulin ieu. Ka mana nya budak teh nya? Pusing kuna naon biasana tong hal tonghol ngider sayuran, ulin ka dieu nya tadaang. Eta mah eueuh.
Mana ta budak? Besi guna naon si anu nyulik. Gitu-gitu ke bener dapat Randa salaki jauh teh ya. Mananya? Terus kau yang didukung ayo berkasih ganti buruan. Tibang si Meli mah tong didenge, bang jelema jeblek. Terus tong didenge si Meli mah. Bila perlu orang santet. Nya bener Bon. Buktina Bon. Saya Bon yang meni poho. Buktina kamari keur kamawatan mana si biwir gede. Tangar-ngaran kapitoha emang teh datang minantu. Ieu menantu naon ku situ mit amit aing mun aing jadi mana? Jadi si Gandi. Diserahkeun ku aing harita keneh. Mito hapaeh henteu datang. Astagfirullahaladzim, kalau kan batur binatang. Maksud mana terus lebaran malah ngomelan coba emang penuh eta jelema mit amit ya Allah. Cuy. Good naonnya. Si Gandi kok bisa bogonya ka jelema jebleh. Jebleh. Eta meureun itunya di pikat meureunnya. Tapi alhamdulillah anaknya si gadis mah geulisnya. Awakna langsing, bodas. Geulis banget. Berotot doang ya. Heeh. Mulai meureun. Saya kawar mulai. Astagfirullahaladzim ya Allah. Asal ngomong jeung sia ge mun di poho ka waktu. Saya kawar naon sih ka warung Malulu asana teh di minggu kamari ka warung Malulu. Hirup sorangan atuh kumaha deui ka warung. Cabeng bea ke jeung bawang ka jeung saeutik. Sekolah peuing sore. Asal sayang kolok Sagala bulan puasa banget. Nyiram apa? Saya nyiram nahan jeung kumbang. Itu nya anu pada kalapa jeung boleh naon lah jeung ngolok hayang ngolok sege hayang kan? Hayang urang lope. Ku saya beakeun nya anyar ka warung. Pake teh duitna. Terus nya. Ade. Neng? Euy. Ai, mana posi kokom? Asana teh sabaraha teh ketemu si kokom. Si kokom. Hati sambarang Mas Hati. Oh, wasana teh aing tan ponompo ya. Biasana ka dia bulak-balik koe Neng, ngider. Di imah meureun, Mak. Ya teh jangan di mana masih nempon teu asana teh tidak. Kalau liwat ka mana nya Neng bisa nyulik Tapi heueuh sih sembarang Mas Hati oge nya. Oh, ka mana nya? Naon acan. Jangan Neng. Jangan ka mana males Kamar ada delong teh Neng beusi kumaha kitu. Subhanallah beneran langitnya. Beusi leungit teh disebutkeun kelong, sebutkeun jin kumaha kitu. Kailok Ieu ka imahna kitu maksud teh. Tanya ke kata tangga namun eueuh teh mah. Nah, Neng beusi paeh di jero beusi teu kanyahoan paehna Pan teh nyaho ini paeh mah jelema mah. Mun paeh kumaha coba atas budak di jero imah sorangan kom. Kom. Neng? Heueuh nyamannya. Buru tanyakeun heula, tanyakeun Jadi kepikiran mama ngomong gitu Iya kan makin kepikiran wae mah bentar katempoan beusi ke maot. Tapi heueuh sih mah nya mak. Besingan heueuh gitu kan orang teh nyaho ieu nya di imah kumaha. Jadi panik Sabaraha poe coba ayeuna? 4. Kata tempo 4 beusi paeh di jero buru teh kan heula. Heueuh nya. Geus tuh era arek ngilik heula nya. Coba tanyakeun heula. Geus. Kayak ini mana Neng? Kayak ku era di kabaran deui nya. Nya burunya. Aya wae, enak ganti nih. Tak kata tempo. Kokom. Mana atuh sia teh? Ih. Bon. Asana belon banget keur ngopi Kan lu kopi sih. Kemakan atuh lah kopi mah. Naon sih? Aing tadi kan ka warung. Seueuh sia nya. Harupan di Mama Ijot, yang digorong heula, digorong Mama Ijot. Kunaon? Si Kokom leungit. Hayo sih Si Kokom leungit cenah. Sok leungit dan kolotor leungit, tamun si gadis, si Ismas nya mu leungit. Ismas. Si Imas. Ini leungit. Serius Bon, serius. Tadi cek Ma Ijot, cenah si Kokom leungit, geus eueuh kabarna teh nyaho ka mana. Ma Ijot teh agak sedikit panik tadi. Ya ini sareng ngilu panik lah. Meskipun gitu-gitu ge mah tetangga urang. Ya emang lagi heuti sambarang ma eueuh, mana mah eueuh. Heueuh nya. Maksudnya ke mana gitu? Beusi anu nyulik, tapi kan nyaho baheula lagi mun tahun kamari ke tetanggana maot. Manehna sabulan meureun ka mana mangkat. Maneh teh anu maot teh sieuneun. Tapi beusina maneh anu nyulik kitu nya. Sanudaekeun. Heueuh si kokomnya. Soalnya kan kada teh panjang naik kabur bebeja heula. Buana urang kabur heula kitu. Meureun nama teh bebeja ieu meureun nya. Enggak kabur ngaranna kabur bebeja mah kumaha. Jadi panik aing kasih Kokom bener sumpah. Beninam teh anganam atau tanya ka Mak Ira beusi nyahoeun kitu tah beusi nempoeun. Ka Mak Ira kan tanyakeun nya beusi nganyumput di imana. Beusi kumaha. Aing mah katanya nanya.
Ya wae sih. Ini lungit. Astagfirullahaladzim, kokom. Ih, ayo Neng. Kayak tangan heula mah, kadang tangan heula. Ih. Aduh, ada apa ini? Aduh, ada lini apa gua makan mencelang begini? Ayo naon tadi, ayo naon. Aduh, ini kumaha gua tulung, woi. Kumaha ini gua hudangna, aduh. Ngongkong gua. Aya lini apa? Naon itu tadi ketubruk gua. Aduh, dari awal atuh gua mah ini kagak bisa ikut tahlilan mana mereka olah di rumah si Sati. Aduh, lu Erna, lu ngapain lumpat-lumpat tabrak-tabrak gua, Oren lu, gua minta duit buat diurut, goblok apa lu teh gua kuat ngejungkang begini dari awak gua, Erna, malah lompat lu, kasini lu. Itu ngorakana segala ruba mah. Enok dipoyam asak moal ieu nya. Tadi aku elek dijual kasih Husen aya wae api duitan teh. Jadi duit atuh ieu mah. Ku aing poyam aja ngorage. Aing jeung kiripik tuh da aing tenar jeung kiripik mah. Geuning barat aing teh kaduga. Kumaha aduh. Aing teh tulung ka saha? Masa ngaisi masih mah. Tolong. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya ini. Erna, tolong Erna. Aing di wajang cawos satu. Erna ampun. Nah, ini teh mau sesorangan mau Angkat aing suara. Hors ya. Ini teh ngagawekeun banget Aing teu kaduga tuh. Aing di wajang cawos satu wireunah moal Erna. Gua udah teuing Lu, bisa. Gotong. Apa sih? Lu nubruk-nubruk gua, lu bawa gua sakit ini. Sakunaon nih? Si Ena tan nubruk-nubruk gua, lu lompat tarik ke mana? Lu gudak-gudak naon sih kok kejar-kejar dulu kirek nagih gaji lu, Sabar. Kedap nya. Kedap dengekeun Erna. Naon lila banget lu, Tong maka. Ya. Arek yang ngapejaan tadi teh mak. Bawa si kokom leungit. Ih, kolot-kolot leungit. Serius. Cek Pak Ijot. Serius terus beneran. Makan. Dek ngawajib. Ih. Si Kokom leungit. Si kokom. Ya si kokom leungit anu bewera gede. Si kokom leungit di imahna. Si Koko maut. Sama satu kamari maut enak si Kokom. Leungit. Mak. Leungit si kokom leungit. Di imahna. Si kokom leungit lainna maut lain. Kos budak leungit. Mak. Iya. Beneran nih. Tapi emangnya iya gue kagak nampo-nampo dia dari pas makam kan dia tahlil tilu pagi kagak nampo-nampo si Kokom ka mana mah si Kokom teh panggil pagi datang dua blok budak dia tahu diri. Palingan tara katemponya. Iya kata gue juga bukan ulina mah Sati teh geuningan nyamper keun ka mana eta budak. Apa disebutkeun jinnya mak? Terus keluarga meureun reunian. Apa babawurnya si Sati maut? Mana babawur osok maut masok maut. Osok nyali sok mondok. Kema dulu nomor kasieun nya babawur sugah. Sokan sieun apa namun mau teh nya bener. Apa sementara nyumpet heula nya. Tapi kan Erna jadi curiga, jadi khawatir mak nih. Serius. Kumaha ieu si Kokom? Kudu witiran. Coba lu tanyain ka dulur-dulur Taraweh meureun sama. Itu diajakan si Irang. Itu tanyakan ka dulur-dulurna. Saha dulu emang teu mau ieu meureun. Jangan jauh main namanya ieu sorangan. Kan teu boga mana mah, itu mah sorangan teu boga dulur, anak jauh, dulur jauh kumaha ngabarana hese meureun. Gitu ge ka imahna, itu ka imahna lagi di rumahnya. Aya wae ngomong-ngomong
iya cowok yang dikenkengnya kasih sati lah. Heeh, yang kita tahlilnya. Buat apa ada cowok pentil begitu, Ira? Gotong kusia, gotong ha. Bawa ke situ ha. Karena nggak gotong cau. Ha. Sama sati. Cuma cowoknya juga ata. Payam. Ha, enggak. Nah, udah bawa, enak bawa. Bawa. Saya mau cau sih kan emang niatan ada yang bejan si Kokom bawa lain ditah mau cau iya atau Buat tahlil lumayan. tugas emak itu mah cau emak lo ka Erna mah nggak bejan si Kokom melengit doang. Kita mau cau. Ya, hanya si kokom leungit. Aja kagak balik deui manehna. Paling ge nyilip ka imah ulurna. Bawa cau, bawa ka imah si sati. Jaring-jaring keripik atau mun-mun di payam. Ini bawa ku Erna beneran. Bawa. Lumayan gitu. Digotong gitu. Ha. Berat tadi ke emak labu hayo. Boleh diantar. Sayang diwajang kos air. Kita sama. Buru ini teh. Ini diangkat beneran. Ha. Ini Ayo buru gua temenin saya. suwe banget ini teh. Ya seni lain bantuan seni. Kan ini juga jalan. Kumaha gotongna, ingat kata kumaha. Hah? Ingat kata kumaha. Tak perlu disikatan yang ke situ. Ada sebut aing Aku mantuan satu. capek. Si satinya. Aing mantuan satu rih. Jangan kasih gandhi, ha. Man. Nah, tuh lu bisa tuh. Saya memang petang bola. Ayo pengen bantuan saya. Ya, seumur-umur aing karang ngagotong jauh, mudah-mudahan Allah laki nu numpun. Kamana jalan? Kasih ini buru ayo. Kadang-kadang asal Nah, berat. doa ya, lu teh. Ganti ke belah dia. Atuh lu teh. Aduh, istri mah irah teh pagaweana oke segala erang kita mamawa cau meni. Lumayan buat susu gunung tahlil kan rame wae yang tahlil teh berenang. Bolaan. Mama kadang-kadang beras. Jangan kasih gandhi nya aing mantuan nya. Aduh, lu nubrukin gue Erna, udah 2 kali lu kue ini nubruk gua, badannya gua pada sakit kumaha ini, Aing nubruk seseni, aing ditubruk. gua ini mau olah di rumah si sakit kumaha ini nyari awak begini mah, Para ruas sih ha. Para ruas. Rasakeun man baca ba. Aing teh ke rumah.